Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nama abdi Reza Eka Putra, pun abdi di dieu bade masihan terang yen kadaharan nu asal ti Sunda Jawa Barat. Salah sahijina nyaeta cireng. Cara ngagoreng cireng teu butuh waktu nu lila. Iwal ti 5 menit cireng tos asap tos bisa didahar, bisa pakai saus, bisa pakai sambal kacang atanapi didahar langsung. Cireng ieu rasana liat tapi empuk, komo deui mun didaharna hanet keneh. Ngeunah pisan pokona mah. Ayo cobain bili penasaran kadaharan khas orang Sunda Jawa Barat. Salah sahijina cireng ieu masih seueur keneh kadaharan nu asalna ti Sunda Jawa Barat. Salah sahijina ya ieu cireng.
Ayo atuh babaturan. Cobain pilih penasaran kadaharan ka orang Sunda Jawa Barat. Salah sahijina cireng ieu. Masih seueur kene kadaharan nu aslina teh di Sunda Jawa Barat. Salah sahijina nya ieu cireng. Dupina ngan sakieu pengetahuan ti abdi nu ngeunaan ti salah sahiji kadaharan nu asalna ti Sunda Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.